hujan euy. Nasib si Udin. Aduh, sampai tinggalin nih. Suka kayak pegawaiannya. Aya lamaran. Jadi foto segala. Aduh, teu boga foto bingung. Ya yuk, hujan nih. Kudu mawa cetok ngeneangan. Kasahanya nginjem jasnya. Asa boga babaturan urang teh nya. Ngaranna teh nya. Gela-gela. Si potong gitu aya boga mah ada. Asa pernah keur nyalonkeun RT kieu teh make jas. Coba sugan urang teh ka imana nya. Aduh, ngeunah hujan kieu mah aduh. Udud bingung gitu, mana nu dipilih gitu. Iya anu rada ngeunah gitu mah ya. Aja lo nama itu, cangkang nama Sampurna Amil, aja lo nama Marlboro. Mantep ya. Ih, cantik. Ini nggak selila kemana si Udin itu ya. Ang tahun-tahun eueuh kadin. Siapa jalan terjadi RT. Eueuh nongol-nongol aya nama. Geus poho gitu kayak gitu ya. Tong. Kemana sih atuh tong? Hujan euy. Hujan euy. Si hujan. Si potong ningali teu Jang? Ya makan orang di mana? Oke siap Jang, nun Jang. Aduh. Sudah bae si otong bogaeun jas teh euy. Aing suka bingung kumaha segala foto. Aya di mana sih kana cek si Ujang nu tadi teh euy. Ayo nya jelema mana si otong teh euy. Geuning mah siga ngaji ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Udin. Anjir, ini si otong teh ya. Aduh, siga Habib dong. Aduh nyatu pantes aku jadi RT nya kudu kieu we. Pelan-pelan mah saeutik mah. Mantep tong, telah hujan tong euy. Hujan. Kurang meunang teh diuk di dinya tong. Sok kalegak kang juk mah. Tong. Ayo pi obroleun tong euy. Diuk lah. Siap tong. Si otong euy. Tong, Euy, ayo naon nya tumben ieu geus lila ieu. ayo pi obroleun tong euy. Naon. Kahiji nama urang teh bunga sebenarnya mah tong. Tapi aya mir oge tong. Biar aku naon. Coba tong. Ngomong ieu rokok loba. Nyatu. Siapa sorangan idiot. Nya karena ge jadi RT mah kieu we lu Bandung Giring. Oh, Kita bareng pojok bari beda warna kieu gini. Hampura tong kamar itu euy. Ente meunang tong jadi RT teh. Alhamdulillah. Aing meunang cerita cek si Nardi. Naon Pakai jas. Oke jas, nyanyinya tuh kudu gaya tuh udah calon lurah. Wah, emang ke jas teh RT nya dulu. Hebat siapa tong. Makin gagawa ya otong teh. Aduh. Bunga teteh sabarang teh tong gitu. Nyaulang ge alhamdulillah. Panggilnya ada ke bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya tamu. Aduh, Pak RK ieu. Kemana wae? Biasa we da rumahan nu ieu mah kan. Di ieu wae sawah wae lah. Pak RK ieu mah RK ka dieu Udin teh ieu. Mohon obroleun saudara. Kumaha ya tuh? Kan era aya obroleun. Wah, sok blak-blakan terus terang. Pak RK kan ditulah tuh bawa kopi yang ieu ngopi di dia. Si yang rokoknya bisnis biasa bisnis. Siapa tuh lah? Iya tong ya. Cerita katanya urang teh. Kamari teh neneangan pegawaian da bosen tong. Udin teh ngarit wae. Tadi tuh yang menit hari. Lain kitu tong ya datang
Pak Udin teh yang buka pemajikan si Otong. Anak geus gagah jadi RT. Otong sapoteng. Tiba-tiba bukan pangkat yang dia. Oh, jabatan. Tapi eta kan kamari bener si Otong pakai jas euy nya. Oh, gagah. Ya tahu. Edan gitu jas. Oh, gagah mana pakai jas hujan mang mi ada ya. Enggak tuh. Bagus gak iya calon ayam teh wakil presiden. Tong aing teh dieu teh nya ieu. Sabenerna mah aya obrolin penting. Aing mau cetok teh dan nenengan. Payung eueuh, kuning ini kalah ka disoekeun. Aduh, aing minta ampun. Atau yang pakai jasa tuh. Eueuh, geus hujan ge kalah aku si Dani. Jadi Pakai macul. Soalnya gede. Bawa jas. Iya, maling ngalah cetok sedeung kan dia. Wewe kahujanan gitu. di sana ada kelamar gawe. Jadi posisi yang teh kamar kieu tong. Aya babaturan jeung ngarang teh si Iki. Moal teh gawe nama alusnya eta teh si Honda. Cuman make duitna euy, berapa aing kudu ngagade sawakolak aing. Gadekeun. Nya atuh. Ya. Bener. Aing mah gaweana dinya lumayan lah. Cuman ayeuna teh ieu tong. Aing teh kudu dipoto. Di foto. Heeh. Jobaanin ka HP ge cinit-nit. Terus Jangan lamaran, foto. Yang lamaran. oh jangan lamaran. Tah, ieu teh hiji bunga mah bunga hate tong. Meureunna lamun geus digawe mah ieu Udin teh ya. Kayak bisa ngambil motor. Aya slip gajian. Geuning gitu tah. Sudah masa depan ongkoh. Sugan tong aya nu nyantol awe keur aku Udin teh jomblo wae tong. Potong geuning. Kuat. Asal keur aku Udin tasem kieu elek otang. Andre lu can aku nya Udin teh nyala. Nyetelak beli kana lupa kieu gitu. Ya pun sendiri tampil lah tuh kita. Lumayan katanya kita. Jadi kumaha tong? Ya sebenarnya namanya urang ka dieu teh nya ieu mah kudu poin we. Kancang gitu ya soal waktu ya. Singkat kata. Ayo nama saya nanya Pak Otong. Buka tuh jas. Jas. Anu mahira jeung Udin gitu tah. Dan foto. Masih kan nama. Bener ya. Ayo. Asa ukuran ya nama. Serius ya tong. Meskipun nama berarti kan di sana lagi dia teuing. Tiga mau bagi sawah. Jadi bakal pas gitu. Jadi kira dia bikin jas. Bisa namanya Sugan mah doakeun Udin ya. Ya, sing iya. Si sukses. Mudah-mudahan katarima. Amin. Tong pidoana tong. Oh, Pak RK ngadoakan si sukses. Amin, Gitu. Pak RK. Aduh. Gitu. Ya ku sabab hujan buru lah. Mawa. Payung aing teh mawa tong. Hadirin make cetok, ieu geus rada bakso ieu. Buru lah. Aya di foto ieu. Di foto aja nanti sana di foto. Kalau bawa jas, pinjeun. Ada banyak. Ada nya ada ya. Aduh, siapa yang pegang laki gitu euy. Ada jas. Sugan we nya udah Nah, di foto. sugan we. Kayak kayu. Kayak yang masa depan gitu. Jas di foto teh make jas si Otong. Nah, kayak yang masa depan. Sugan si Neng anu kamari. Dia teh kapincut deui. Oh, nu nolak ka urang teh Pak RK. Aduh, Kapincut deui ya gitu. kumaha aya we tong? Aya yeuh. Iya. Ari sia tong. Mantap betul. Wah. Mantapnya. Belum pisan sama. Aduh. Iya, kita kemarin kalamar. Kau kincut aku jas ieu teh. Mantap. Aisyah nemen-nemen teh aing teh tong anjing. Aing teh kalamar gawe. Oh, kalamar gawe. Apa tadi ingin nyam jas? Aing geus make ieu ge nang nginjem aing teh di si Kadir baju teh. Kadir teh. Apa dia jasa ya mantap. Masa kita kehujanan berenang. Aing rek kalamar gawe make kos kieu, ieu teh kumaha? Oh, dijauh kata Aisyah di foto tukang foto ge cengirang meureun ka aing. Ieu mah foto jeung kalamar gawe. halus.